Barudak baturan hayu urang nyesehan selimut ieu urang tempo ieu teh lamun ku sorangan mah berat jigana ieu geus berabad-abad teu diseusehan matak arek nitah salaki we nyeusehanana. Tah nyeusehanna teh dina teras seueuh. Lamun di kamar mandi mah ieu teh hareurin matak ceuk salaki teh geus we cenah di luar dina teras ngalah lega cenah jeung ieu jeung caraang heueuh atuh hayu ceuk abi teh tah ieu teh ku abi teh di ieu nya dibantuan nyikatan tapi geuning kalilaan mah cangkel geus we digantian ku salaki tah. Pokona mah urang mah rek ngahulang tarik we jeung ngamanoran soalna ieu teh capek ti isuk bareng gawe bae gantian ku salaki atuh heueuh bareng gawe teh tempol tuh. Ieu teh nyikatna mah lain sakali heueuh berulang-ulang kali di banyuran disikat tah ayeuna mah ceuk salaki teh cenah buru bantuan meret cenah. Astagfirullahaladzim ieu teh beuratna kabina-bina diperet kuduaan di komodi lamun kosorangan jigana moal kuat ieu mah. Geus menang meret mah ieu mah pasti bakalan di banyuran deui heueuh da ieu teh komeni kotor pisan atuh da geus lila teu dibersihan. Geus beres ieu teh nyeusehanna mah langsung we dipoekeun tuh diangkatna mah kuduaan ieu teh teuing ieu teh lamun garingna mah biasana sok 2 poe karek garing ieu teh.